Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng dongeng Sunda kitu nya. Urang teraskeun anu dinten kamari nu katuna dina bagian ka 18 ayeuna bade ka 20. Karangan simkuring dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Mangga mitra mitra baraya sadayana urang kawitan wae ieu carios supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga kabaraya ka mitra sadayana maranco manco. Kocapkeun kamari teh tos dugi nyegrukna Neng Lisa balaka ka Amu Rokayah. Cing sabar we Lisa. Dari geus kumahakeun we engke sugan atuh aya kabar tereh-tereh. Nya atuh da Amu kumaha atuh abdi asa diteuing-teuinganeun kitu teh aya kabar teh aya carita teh aya beja. Tos naroskeun ka sasaha oge abdi. Heukeun heula sabarkeun heula cing sabar heula. Sugan atuh engke aya kabar alus isuk pageto. Geus ulah dipikiran teuing bisi gending kanu awak, bisi hayo weh gering. Terus kumaha Ambu? Abdi terus aringet amina batin. Da Ambu panginten ngaraoskeun kumaha raosna nyeri batin kitunya benten daya kanyeri di luar. Daya mah batin abdi kumaha? Geus heulakeun cing sabar daya Amu aya Abah aya adi manehkeun keun heula sabar heula. Mitra diupahannya Neng Lisa teh ku Amu Rokayah heukuinungna. Cag heula urang teu neueun heula eta lalakonna Neng Lisa anu beuki dieu teh beuki kabungbulengan jeung asa mah pangpangna mah hate beuki teu geunah. Ayeuna urang caritakeun Kosim nu keur di Jakarta kuliheuh gawe kitu nya. Kocapkeun di hiji poe Kosim balik digawe di toko emas kitu nya. Pan dibere pentaris malahan mah motor da sidik geus kapercaya pisan ku si encina teh nu boga toko teh. Kocapkeun Kosim balik ka kosanana. Ka kontrakan we kitu nya da ari kosan mah benten kitu nya. Ka kontrakanana teh henteu ieu rada rame gitu. Ngan jalan leutik tapi aktif gitu. Loba kendaraan nu ngalaliwat. Jalan tikus lah lamun ceuk di urang ceuk ai zaman kiwari mah. Di peuntaseunana warung aya. Kakocapkeun balik we ka kontrakan motor disimpen dina teras kitu nya di buruanna teras biasa diteuneun di luar. Da terasna da kontrakanna uni itu aya pager di pageran asup we. Kacai manehna teh biasa geus poho anu salat ayeuna mah manehna teh malahan mah geus kabawakeun ku nu boga toko. Nu boga toko teh hampura nya sanes perkawis ieu kanu agama gitu hapunten. Geus kabawakeun jadi rada poho kanu salat kanu naon brus semandi teu ieu ngaginding malahan mangagaya geus mandi didang-dangdan. Kocapkeun beakeun rokok jeung rek meuli gula kopi jeung meuli Indomie mie kitu nya ulah disebut produk pilih ieu.
pilih ngamak nu gaduh produk. Mentas ka jalan lempang gitu mentas di bentaseun kontrakan teh aya toko rada gede komplit. Assalamualaikum. Sunda we nya mitra ada dongeng Sunda sanajan di Jakarta ge nya. Waalaikumsalam. Aya peryogi naon? Cep Kosim. Geus apaleun deui nu boga warung langganan nya. Indomie Bu 5, ndogna we setengah kilo. Gula kopi we sarenceng, rokok we sabungkus. Saong atuh digunukeun, dihitung, dibayar. Teu kungsilak kuruduk aya hiji awewe balanya deui. Pas ngareret Kosim kanu balanya sernudna mah wah heuh sidik. Beda itunya jo sereret kanu hate awewe ngadilakna teh lain ngadilak ngewa semut nu ngadilak nu ngandung nu ngandung pangirut pangikat gitunya. Apunten balelo mitra. Jeung naon teh nimul ku imut nu matak pikabitaeun. Nah, Kosim teh seuri we kitu. Mangga Neng, bilih iya mah mangga Neng sok balanja. Oh, muhun. Oh, awewe teh. Muhun Kang. Muhun Akang abdi bade balanja. Ya balanja Kosim. Naon teh? Geus leos Kosim teh. Mentas. Deui luak liuk mentas cara kendaraan mentas. Us deui ka kontrakan. Da nyangu sarangan gitulah mandiri gitu. Teu sidik modern zaman ieu waktu hari geus modern itu geus aya nanaon kitu nya nyangu ge geus kusetrum. Sabot nu nguan nya sangu manehna udud bari jeung niuh cikopi samemeh ngadaguan sekitar jam 5-an leuwih lah kareh ka wanci magrib. Pas ningali awewe nu tadi kerek bijil ti warung. Da manehna boga jo aya heulah beda gitu nya kanu hate teh rada nyentug. Malahan mah sajajar jeung Neng Lisa. Beda saeutik ieu mah teu dibeureumman bukna. Ari pek teh nyelah-nyelah motorna teu hurung-hurung. Diselah di kitu di kieu teu hurung-hurung. Luak liuk awewe teh. Nu boga warung teu sidik awewe. Lalakian teu nyaho teu bisaeun. Atuh kabeneran Kosim teh ningali ti peuntas. Ti peuntas ari pek teh boga kareteg urang panghurungkeun urang tingali panghurungkeun sugan bisa urang meh pangmenerkeun motorna. Meuntas deui we atuh bari jeung ditutupkeun deui pantos kaluar we pagar tutupkeun deui. Meuntas we Kosim teh. Aya naon Neng kumaha Neng teu jalan motorna. Semuhun Akang ieu aduh sesah nahanya da tadi mah keur angkatkeun mah teu sesah. Cik cobi ku Akang urang selah cobi. Cik kontakna mah ieu sok kontakkeun cik. Diselah-selah mitra teu hurung disarua ku Kosim ge. Da Kosim saeutikna heuda pan dilemur ku si boga motor kitu nya uprak-oprek. Cobaan we kanu busi diberesihan da kunci aya di hanapeun jauh kunci. Beresihan tiupan gitu. Berebetkeun geuning setrum aya asupkeun deui we busi. Teu waka ieu cetrekeun deui selah-selah kadua katilu hurung motor teh.
digerungkeun ngebul hideung heuh kitu jiga nu karek cager motor teh urung dipanasan dilangsamkeun heula. Alah nuhun pisan Akang. Saha tuh Akang teh kenal ieu sareng saha Kang naon atuh ieu teh? Oh, abi mah Kosim. Abi mah Kosim, Neng. Nya nu itu tuh di itu kontrakan abi. Oh, nepangkeun atuh abi Sari. Oh, Neng Sari. Tuh, itu bumi abi mah bada tebih. Tuh, itu katinggal aya tangkal buah anu ageng. Pager bodas. Da sok ka dieu balanya ari peryogi mah aya keperyogian teh. Oh, gitu. Nya sok atuh Neng, kade hati-hati di jalanna. Nuhun Kang, nuhun pisan ya Kang Kosimnya. Atos dihurungkeun deui nya tiasa da jalan deui motor ieu. Nya sami-sami Neng. Kang Kosimnya nami teh nya abdi tong hilap abdi Sari nya Billy Pendak gitu. Mitra kocapkeun geus we nya motor hurung. Pamitan we Neng Sari teh ka Kosim. Kang, abdi uih heula atuh nya. Ira-ira atuh ke Pendak deui pami kalaresan ieu. Ameng atuh, tuh itu bumi abdi mah nya. Nuhun atuh nuhun, mangga Neng insyaallah ka payuna. Amengan, ara disin teuing ameng ka bumi Neng. Make jeung isin ari Akang da sami we. Mangga atuh Kang dikantun heula nya. Oh mangga Neng, mangga. Leos atuh dur kanu motor. Da teu jauh, itu teu jauh-jauh teuing ngan heuh da meureunan hayang kana motor. Geus kitu mentas deui we Kosim. Mentas asup deui ka kontrakanana ningali sangu geus asa. Terus ninyuh mie. Terus jeung make naug gitu nya sagala lah minaug. Terus digoreng dijieunkeun minaug make saos gitulah di pamumarahan. Tapi dari di pabrik di tempat gawe nama di toko emas geus aya sangu nu biasa gitu nu halus. Kadang-kadang geus rada wani kanu dahareun Cina oge nu ngandung B gitu nya. Geus beres tuang jang Kosim diuk deui di dina karpet heula teu ieu dina alketip kitu nya mun ieu mah karpet kitu nya. Da kerek kabeuli karpet. Sarege malahan mah kasurna ge kasur nu leutik gitu. Tapi resik da imah alus mahal itu kasebut rada mahal gitu. Waktu harita mah harga sakitu kontrakan teh. Bari sajeroning ieu diuk bari jeung hareupan Cai Herang gitu tos tuang udud bari udud. Na asa kokolebatan wae Neng Sari teh. Geus mulai kapincut ieu mah. Kapincut ku Neng Sari hatena. Kocapkeun manehna teh ngahuleng. Bijil we kaluar. Geus reup-reupan poek. Remang-remang gitu nya ningali rada angang gitu nya katingali tapi imahna Neng Sari teh. Kocapkeun reup magrib poek adzan geus teu salat ayeuna mah poho kana tamah wadi amanatkeun mah kawajiban gitu nya. Poho. Geus kitu teh manehna nekat. Terus adzan beres kira-kira 6:30 ngawani-wani maneh. Wah nekat lahaola cenah aing. Sugane
ngaresponna alus awewe teh da beda dina seurina jeung tina reret matana beda tuh da beda baelah arek tangan aya nyaho mitra kaluarkeun weh motor kosim ge sanajan padahal lempang ge bisa gitu ngan rada lumayan bisi ngesang motor bijiekeun weh motor awewe sarua dibere pentarisna teh samodel bebek gitunya zaman Breto teu lila bijiekeun motor koncikeun tulakeun panto selot terus pager diselotkeun atuh dius seleos da teu lila jolgok ka hareupeun pager nu dituduhkeun nu aya tangkal buah ka imah Neng Sari. Assalamualaikum teu nyahoeun aya bel eta pas ngareret ieu kitu bel ya aya bel dipencet bel atuh tekung si lila geus mencet bel kuruduk datang saurang kolot ratu kolot teuing gitu nya yeuna meuneunan badegana teuing pahe teuing babuna da awewe ababu we kitu nya ieu naon teh mun ke zaman ayeuna mah ART asisten rumah tangga gitu ulah babu teuing aya tamu bade ka saha Aden lara Bu abdi teh bade tumaros leres ieu bumina Neng Sari nya pisan ieu leres bumi Neng Sari malahan mah aya Neng Sarina ge aya bade ka Neng Sari atuh bade ieu bade piwarang ka dia teh kumaha atuh pami tiasa mah ieu we ku ibu entong ibu atuh da pembantu ART ibu mah ibi we da geuning ngomong Sunda ti Bandung geuning da orang Bandung lih mitra kebenaran pembantuna teh nya cucu ngaranna teh ke atuh ku bi cucu urang gerewan heula urang wartoskeun heula ka Neng Sari leos pantocan dibuka gerbang da bisi penjahat cenah di Jakarta mah bisi kitu lamun nya geus puguh amprok geus puguh yakin karak dibuka kantosan sakedapnya urang sauran Neng etana Neng Sarina leos si bicucu teh tekung silila gok weda kabeneran Neng Sari dikeur niis lain keur niisnya keur nyantai gitu di hareupeun imah tos magrib teh kaluar heula ni keur ngahehe keur ngaikeun tos salat gitu Aneng hapunten ibi kumawan taun lah aya naon kitu Bi itu aya nu milarian naroskeun Neng istri pameget Bi pameget gining nya kasepe cek ibi mah sahanya cobi we atuh ku Neng tinggal bujengan heula ka ditu bilih da teu waka dicanat ka ditu teh bilih nanaon hayo bilih penjahat si ibi mah palias teuing bing atuh duanana teh si ibi ti heula Neng Sari nuturkeun ari pas gok kanu gerbang kanu pantau kitu nya kanu pager geuningan itu mah atuh Kang Kosim buka Bi sanes saha rerencangan abi baru sugan teh saha we nya da kitu di dieu mah nya Den punten we teu waka dikalebetkeun sok seueur kajadian anu teu dipikaharep di dieu mah teu sawios Bi da eta emang kudu kitu nanaon ge bilih aya nanaon mitra
dikakocapkeun nya kitu kencang cai teh sup we Kosim teh kapageh ka buruan atuh patarema leungeuh sasalaman jeung Neng Sari. Neng, punten yeuh akang kumawantun ka dieu da di kontrakan rada nya sepi gitu mumpung malam minggu bade ameng we nya ameng ka dieu teu sawios. Teu sawios akang atoh we abdi mah sok atuh yuk kalebet di dieu we atuh na teras ieu geuning aya kursi di dieu we. Mending ge dilebet supados ieu ngobrolna dah tos we di dieu isin nemean ge ka dieu jauh bade kalebet wae tos we di dieu. Kosim nolak di dituna mah. Tekung si Lila si Ibi mawa cai herang 2 gelas anu baki. Mangga Aden ieu cai. Nuhun Bi. Aduh ngarepotkeun we nya. Henteu. Bi nyana atuh opieunana sakantenan. Muhun mangga Neng. Leos deui we ka tukang si Bibi teh. Bicucu kitu nya. Neng punten yah akang kumawantun ameng ka dieu. Teu sawios nya atoh we abdi mah janten aya rencang ngobrol. Ari akang asli ti mana akang? Di kampung akang mah. Tapi teka tinggal ti kampung, ti Bandung. Muhun ti Bandung abi mah. Teu panjang lebar nanya Bandung di mana namanya cukup di Bandung cenah gitu. Nih heuh si Kosim teh mah ayeuna teh Neng Sari teu loba tatanya deui. Nya mitra jadi surser kaduanana oge. Hate laleutikna geus mulai aya rasa harapan cinta. Alah. Ampunten mitanya. Geus mulai aya serna-sernud. Kang, abi bade tumaros ka akang. Akang tos gaduh bojo. Caneng nu kieu wae pajeng ka istri. Ieu ge bubuhan we ameng ka Neng teh. Amanawian aya pintu hate anu terbuka. Walah mitra. Biasa meuni kos pujangga wae Kang Kosim mah. Ari Neng tos bojo tos carogean. Teu acan akang abi nuju kuliah pan di Bandung. Ayeuna nuju libur. Ka dieu lah sasasi sakali abi euih teh. Gitu. Nya paling ke angkat-angkat deui teh dinten atanapi sok Senen sok Mingon sonten da ngekos di ditu. Nya atuh. Muhun. Ungut-ungutan mitra Kosim. Tekung si Lila datang aya kolot bapakna jigana. Geuning aya tamu Sari. Sumuhun Abah. Bapak sumuhun ieu aya Kang Kosim. Nya itu nu pali itu di Haji Somali ngontrakna teh. Nya ieu nu ngadangdosan motor teh waktos abdi mogok di warung teh ku si akang ieu ke Kang Kosim. Terasnya ayeuna si Kang Kosim teh amengan ka dieu. Mohon juraga eta Pak wiyo teu sawios abdi ameng ka dieu. Make jeung teu sawepek bae Kopay. Ulin mah ngan kadewe
Ulah penting teuing bisi aya ieu piomongan aya sangkaan goreng. Mohon Pak, ada moal lami abi ge ari tos pendak ieu mah sareng Neng Sari. Puguh kitunya abi engke pamisi Neng ka Bandung atuh. Biasa ke nyimpang katen abi Pokosim. Baluk di Bandung. Oh, syukur atuh. Engke lamun ieu-ieu pan bisa ke Neng Sari bisa atuh nganyang katen Jang Kosim. Insya Allah atuh muhun kitu lah sae. Pokosim. Sok atuh ngarobrol mah, Bapak ka jero deui we. Jero deui we kolotna Neng Sari teh. Tukung silila teh ngarobrol panjang lebar, Kosim jeung Neng Sari antukna jadi bobogohan mitra gancangna carita kitu nya. Malahan mah Neng Sari oge erek init Minggu oge Senin jadi ngadon Salasa. Geus kitu Senenam minggu hareupna teh Guragiru Sabtu balik deui ke Jakarta. Datang sore amprok deui jeung Kosim. Gitu malahan mah jadi unggal minggu. Geuning ayeuna mah jadi unggal minggu balik teh. Eta Neng Sari. Mohon Abah. Ada kumahanya. Abdi sok emut wae janten emut wae ka Kang Kosim. Eukeun bae da budak ngorapek teh teuing ari parada lalengoh makade cing hati-hati. Tanya nu bener bisi boga pamajikan di lemurna. Ari nyariosna mah henteu gaduh. Da benten gitunya boh SMS-an, boh nelpon oge. Sareng abi nuju di kampus ge nya di Bandung di kosan biasa we sia ngongi ge sok aya kontak. Oh syukur atuh ari kitu mah nya. Kade we mi HP Abah mah. Bapak mah mitra dikakocapkeun rek maju 3 bulan. Kosim gawe cicing di Jakarta kitu nya. Cag urang tuna heula mitra waktosna kabujeng CF keun enjing urang teraskeun deui dina bagian kadua hiji dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak karangan Simkuring. Tong hilap ka baraya ka saudara ka mitra kadulur-dulur nu di lemur baraya nu di kota tong hilap di like di komen di subscribe channel Simkuring channel Sunda Bandung Kidul sareng Simkuring Kang Gugun sakitu nu kahatur di Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.